iyalah khorik mual jadi khorikun lil adab lamun urang tengah khorik sorangan. Nah penting saha nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge. Jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat masalah asal sesuai. Tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing. Kasur aing teh lain terindu ka sia tapi rindu aing ka sia mantak dibeli ge ieu teh jang sare. Simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli. Tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang ka sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah ja isuk page-toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan. Lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna. Ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal anil madaji ad'una rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tama'a boga harepan hayang rahmat Gusti Allah. Ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deui ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana bentek Allahu akbar. Cak setan teh cak setan Hawa bari numpakan setan numpakan Hawa. Kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gerage deuleu ngongkongnya teh kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan pan geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah ngan ngasehatan we ka kiai waduh teh setan bolot setan ieu mah ngasehatan bae daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah. Geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ja Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan je Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haje tergiur tah ku rayuan setan bener oge aduh ajak aduh naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersyariat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia bener nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres kana cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ini ya kudu diomongkan seakan-akan seperti itu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas sia ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah dideuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah dideuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ge kos karar itu lamun teu kos kitu jebol bisa mal bisa kabeh ge nyana ngalentuk bae kieu bae aduh ampun eta keur perang eta nyana keur perang sabenerna
awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuangan anak datang ke mana nyala perjuangan anak ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus baik konsistennya nak penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid tidak mau tahu guys pokoknya mah aya nu ngebel aya SMS guys pokoknya mah aya lain ti parawan moal aing mah masih nyempilkeun kan bae teh moal tolol angel teh mah jadi wali teh mah ya menteng guys pepegatan nya asal penting mah sape segala nonta aing mah geus ka Allah paksa awak dikaallahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu garobah mantap cek Abdul Qadir man goyaro buyiro saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran orang di kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol kurang teh atuh dicarekan di goblok kurang deuleu atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kanggo saketiga zikir ngeunah jasa Aisyah deuk iraha atuh qurratu aini fi salat ieu salat bae geus teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan 1 tahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuang urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kongeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh Khaliq nu Maha Qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona Qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV isin amat Allah neuleukeun aing keur di naik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan isin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu Maha Qadim mah sia awak lamun dideleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakalna ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran dideleukeun ku nu Maha Kawasa didelekeun ku nu Maha Jembar didelekeun Maha Gopur Maha Rahman Maha Rahim Maha Goni Maha sagala-gala dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung haju diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat lagi beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejaga salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kan jeung Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun di atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika geus santai tah urang geus beres salat tahajud
haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing didelekeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dianggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal dek nanaonan sia kudu sare dianggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman henteu kuari sia lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa didelekeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah beunta asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut teh beunta gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur ka handap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku kadenge ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi bae mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh ya nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggaleun ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disuman nedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad misal muprodil alam percis muprod alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh ya pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti kabeh kadaleuna Sarwiti bae aya naon bae Sarwiti aya naon bae Sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti disebut Majnun Sarwiti disebut Majnun Laila ku hari Majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan bae seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagerogol lain deui perasaannya neukeun jeung Gusti Allah mufrad alam nah iyalah urang mun tayang eueuh deui iwatika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makol syariat lamun urang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung ka keyakinan syariat moal bisa jadi berarti beda makom nu mantap antepkeun bae moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan nu mantap ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat mantap eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi
Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak kana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeung waktu kadeuleut tilok salat mantak nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat dicoba ku Habib Lutfi Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar cokot ku Kiai Saroni di jero kamar Habib Lutfi keur salat Allahu akbar ai tadi nu di luar saha ai itu di jero saha teu kahartieun ku Kiai Saroni teh pan kita ya Habib Lutfi keur salat Allahu akbar nya nyokot asbak ge sieun jurig teh asli tah eta kan hese eta kos kitu kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi sia ujana moal salat Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia je mah kumaha ulah dituturkeun wayah urang wae salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al hina wah Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu tah bret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente ge coba ge kitu kan coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalna jorok kuntilanak do datang jadilah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata nah nu mantak hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos kitulah kahirupan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang kuari bisa zaraka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan biasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing pan eta pan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikeun hayang seurina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikeun ku urang begitu dikaluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang sama sana oh iya betul masa cek Presiden Prancis ini Prancis emang kenapa ini Tugu yang ada kekedat oh benar cek Gus Dur tinggal Gus Dur mikiran baik oh ini Tanah Abang ceknya cek Bill Clinton kok tahu ini Tanah Abang Gus jam saya hilang sial dah Gus Dur lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang ketika pornografi Gus Dur menentang kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah lain zahir lain batin teu kaharti urang ge lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kaharti na kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti toba tuan Syekh Abdul Qadir mah kuari Habib Lutfi ge teu kaharti isuk-isuk di Pekalongan sore aya di Jakarta isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang aya di Purwakarta aya di ditu deui di Bali naik deui aya di Medan aya di eta kok kuat amat sih nyana walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nunuturkeun ana geus seseleh. Kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan pada atupan lain nu eta. Awak manusia nu biasa mah sakumaha sih. Kekuatanana tetep aya naonan di nyana. Tuh, eta kan hese. Nah, ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokot teu eureun. Ngarokotna teu eureun.
dia gaya nu teu eureun ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu aduh masya Allah yo kan itu besek harti emang kumaha gitu ulah neule teu kahartina nu kahartina bae nu kaharti da bae sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasuluh marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamunnya ada selalu kos kitu bae waduh ujianna dilaletakan ku jelema jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia masyaallah ieu aing kiai ieu tolol urang mah ngaku jadi kiai teh wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan tah ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun aya urang mah diorbitkeun kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya waduh Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani bolon ahli ruhani udah dek datang ke mana jadi teken ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah jangke ke kajahoan luhur jeung handap mah iya mah kartu nama make ahli ruhani segala berarti menurut tadina nyana edan gua dicager iya salah lain gitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke kabawa urang ku ahli ruhani mah urang tadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tadina teu sieun ka Allah jadi sieun tadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpangana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tadina teu sieun jadi sieun tadina teu cinta jadi cinta nu tadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese nah ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebut lagi ilmu rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikajahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun jasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi di balik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritaanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik plek ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna ieulah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi nu teu berarti bagi dirina hiji we Allah etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb Kangjeng Nabi na Rabb
anu manggilna maharop. Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeketan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tirok bolon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon si haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca sholawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun ka